ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin alladhi ja'ana bihaqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat bil khusus pengatur waktu, penata acara, anu teu cak sinaran perceka, oke para al mukarramun, guru-guru urang sadayana bil khusus Sohib Simkuring al Mukarram Kyai Wawan Hermawan, oke ketua MUIna sadayana hapunten tetiasa disebat hiji-hiji, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Oke pikatantun aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila adnal wilayah min ibtidai RT ilal RW bitajawuji muspika kecamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ilal atasan, bil khusus Bapak Kepala Desa yang begitu sangat besar jasanya, luar biasa, alhamdulillah. Tak ketinggalan juga dari TNI maupun Polri yang mewakili Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bapak RT, Bapak RW, sadayana, kum, aparat desa terbiasa dibilah-bilah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Tekagantun ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati yang setia kawan, setia hati, sekeyakinan, seobsesi, seikatan, setali, seajaran, senabi, saliran, seinti yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang maha suci, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Mun ibu buka para wantong ditikahkan ke aki-aki seperti yang terjadi di televisi tahun 8 hiji, kisahna Datuk Margi ngarbut kabogo Samsul Bahri yakni Siti Nurbaya. Tapi yang lebih pasti tikahkan saja kepada para santri terutama yang sedang tampil di muka. Karena ibu Kasim Kuring, bapak kenal dengan Kasim Kuring, oh pantesan atuh arolohok. Tentu dalam bedaknya pada bertanya, ya jalma anu bureuteu pecekre saha jeung ti mana. Ini pertanyaan akan saya jawab terlebih dahulu, hitung-hitung perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Ieu jalma anu bureuteu rada pendek ngan rada kasep saeutik, ngaranna Muhammad Zainal Muhtadin. Di Bogor, Jawa Barat saya biasa dipanggil Jejen. Jadi panggilan sapopoe masuk dipanggil Jejen. Di Jakarta saya biasa dipanggil Uje, Ustaz Jejen. Di Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasi Muda FM saya biasa dipanggil Anjasmara. Aku tuh percaya mah tanyakeun ka Ustaz Wawan tah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar, manusia teh tangan pangawasa wungkul Allah anu wisesa. Cunduk kana waktu nurahayu ninggang kana mangsa nulugina malati linggarna ti campak kamengkak nadada di papak sinar sang surya. Kalayan menit numpa ciwik-ciwik zaman nu pantai antai pae nu patele-tele disusul pemingguan nu patumbuh-tumbuh di papak kubulan nu pinukupang harapan sumping taun anu pauntun untun anu tadikat indit nu tihla capat mangkat nu can datang masih suhung nu hadir manu ayeuna. Ngaji-ngaji encan saudara remu ojeun. Daya sanes urang sadayana hadir di tempat dalam rangka memperingati tahun baru Masehi dan juga memperingati di Isra Mi'rajkannya junjungan alam yang mulia
jujuluk adil panglemar teleng daging inglang kencana nang gumaku tapi nuka sirip tinaretes ing sosoca astak kang gawiratan perba ingkang pinukun kancing susuhunan jati perba penata gama aulia katu bis zaman khalifatur Rasulullah, yang mudah-mudahan melalui wasilah acara pada kesempatan malam ini pengorbanan ibu bapak semuanya bil khusus pengorbanan bapak kepala desa jang nyukseskeun ieu acara sing diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin. Sabab yakin ieu acara perlu pengorbanan betul. Tenda sakieu hebatna, panggung sakieu gagahna, sound system sakieu ngeunah-ngeunahna, dekorasi sakieu endahna, kembang supaya aya we sadua-dua. Kembang saha dibawaan ka dieu. I perjuangan luar biasa ya Allah ya Rabbana sing diganti oleh Allah amin. Harapan cita-cita urang sadayana wasilahna ieu acara sing dijabah dikabul oleh Allah amin. Tukang pasir nyeun sumur make gatrik ngagalina ieu nu hadir sing panjang umur. Gede milik rezekina, nu usaha beki lancar usahana, wasilahna ieu acara anu tani beki mucekil hasil tanina, nu dagang beki laris dagangana, nu gaduh jabatan beki naik pangkat jabatana, nu gaduh putra putri anak-anakna tambah soleh jeung solehah, nu barokah hutang sing lalunas hutangna asal dibayar we. Nya kitu deui wasilahna ieu acara nu jaroblo sing buru-buru laku. Amin we, nini aki-aki kada jomblo. Supaya mempersingkat waktu ieu ngajina urang judulna pemerintah desa Dayeuh Luhur kecamatan Dayeuh. Hah? Dayeuh? Ini Dayeuh Luhur kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Tabligh Akbar Dayeuh Luhur 31 Desember 2024 30 Jumadis Sani. Jadi judulna naonna tuh ieu teh? Cilacap. Oh, Tabligh Akbar we geus beunang. Berarti ieu judulna kembailah. Hade oge biasana sok terakur jeung judul di judulan teh. Tah ieu judulna momen tahun baru Masehi, tapi sekaligus ayeuna urang mengingat identitas keislaman atau yang dinamakan dengan peringatan Isromi. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara amal ibadah urang sadayana mi'raj ka Allah, urang dicetak ku Allah jadi jalma anu mulia. Eta we judulna mah ngajak sim kuring di judulan supados sim kuring sebagai mubalik lurus leres nerangkeuna, ibu bapak sebagai mustami pugu pageuh ngadengekeuna. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung, mustami dijamin langleng ke balikna langlang linglung asup kana ulekan barho beh usum bubar poho kabeh. Ari make judul masugan bae belit merilit kana pujit ngancik tina tisanu bari nyubarambah dina bayah mantak ngeunah kana manah ngaleketai kana lameng ngaleketek kana kelek nyocok kana jantung ka petik hasil kalabuah katarup pucuk usi jeung beutik. Urang boga ilmu papakon amal keunan becik rujing kareheupna karasa di dunya malah mandar para jagat sampai akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Jadi naon cenah judulna teh? Amin. Sukar marolohok teh ngadengikeun. Berarti ciri urang dieu teh loba teuing ulang-ulang karena hutang sejauh-jauh si mak. Hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah, jadi hebat ieu desa Dayeuh Luhur mah dalam rangka tahun baru diisi dengan identitas keislaman sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Di tengah-tengah orang lain mah rame ayeuna nu sibuk hiburan, nu sibuk joget, nu sibuk di kafe, nu sibuk ajojing kuat macet eta di jalan di mana-mana bu abring-abringan. Ieu mah alhamdulillah hadir di dieu. Ngan gareundeuh doang nini aki-aki. Kembalilah budak orangna meureunna nu abring-abringan. Tapi alhamdulillah ini menandakan sekalipun kita tahun baru Masehi, tapi kita tidak lupa dengan identitas keislaman kita. Dieusian ieu momen tahun baru teh dengan acara pengajian syukuran.
menandakan bahwa orang daya luhur cinta akan identitas Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta ke Allah, cinta ke Islam, cinta. Mana buktinya? Tidak cukup kuya, sebab cinta itu butuh bukti. Cinta itu tidak cukup dengan kata-kata dan retorika, betul Bu? Kan ibu juga punya suami, ibu bukan salaki henteu. Eta suami ibu, salaki ibu ngomong ke ibu, cek salaki mama, ada apa papa? Jujur mah, dari lubuk hati papa yang paling dalam, cinta papa hanyalah untuk mama seorang. Tidak ada lagi yang lain di hati papa selain mama. I love you and you love I and you pak love. Aku suka kamu dan kamu suka aku, akhirnya aku dan kamu pak aku. Pokoknya tidak ada lagi yang lain di hati papa selain mama. Cek ibu teh, Pak, naon? Listrik 3 bulan can dibayar. Geus ngaju kelawin ngaju kelainan. Beas tejo eueuh kumaha isukan urang barang hakan. Geus isukan urang puasa we puasa. Apakah cukup cinta dengan kata-kata Bu? Pak jenteng murudul kata cinta ari di imah teu geblek beas eta beudeng urang bakal sebeungahakan cinta. Angan butuh dahar betul. Maka cinta itu harus ada bukti. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Islam, maka harus ada realita, harus ada realisasi. Cinta akan identitas Islam jangan kita hilangkan dalam setiap apapun. Kalau seandainya orang aku cinta ke Rasul, cinta ke Islam, cinta ke Nabi, tapi momen tahun baru pun tidak diisi dengan cinta ke Nabi, tidak diisi ku pengajian, mungkin cinta patut dipertanyakan. Cinta karena Islam teh ngaku cinta Rasulullah tapi teresep peringatan Isra Mi'raj, ngaharamkeun kana peringatan Maulid Nabi, muludan bid'ah eueuh ti dituna Aisyah iraha ka ditu nya eueuh ti dituna. Eueuh ti dituna muludan ngaku cinta ka Nabi tapi teresep peringatan Isra Mi'raj, teresep acara siga kieu, maka cintanya hanya sebatas cigombong. Naon cigombong teh Bu? Cinta gombal gede bohong. Apaan cinta teh rupa-rupa Pak? Aya Ciawi cinta manusiawi, Cimacan cinta manis dan cantik, Cipanas cinta paling ganas. Mun urang mah hayangna Cianjurnya punya. Cianjur cintai aku dengan jujur. Di Bandung aya Cihamplas cinta hampir membuat perut mulas. Nah, Cilacap naon Cilacap? Nah, tapi geus Jawa Tengah cerita mah. Teu bisa. Cilacap cinta lama gagal terucap kitu meunang. Tahun ibu-ibu urang dieu kasalaki, ieu mah Cisalopa ieu mah. Naon Cisalopa Pak? Cinta dan sayang loba pamenta. Itu loba kahayang we cintana teh. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, buktikan dong. Kita harus cinta identitas Islam. Cinta kepada Rasulullah harus ada bukti. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku kelak nanti akan bersamaku di surga Allah. Mun urang aku cinta ka Nabi atuh hidupkeun sunnahna. Ahya sunnati, ikuti akhlakna. Minimal orang bangga dengan identitas Rasulullah, identitas keislaman. Ayeuna loba jalma mengaku Islam tapi tidak cinta dengan identitas Islam. Ngaku cinta Allah, cinta Rasul tapi terbangga dengan identitas Rasulullah. Kadang anak orang leuwih keneh hafal artis daripada Rasulullah, leuwih keneh apal keluarga artis daripada keluarga Rasul. Ayo Bu, Ibu, ari anak Rasul kabehna sabaraha? Oh ditanya anak Rasul sangat harulang. Aya dala 7. Wah itu nyaho teh sesat ke dituturkeun we. Aya 7. Saha nu 7 teh? Hiji Siti Rukoyah, Rukmini Rukoyah. 2 Umi Kulsum, 3 Siti
ya enak apa anak Rasul ya acara teh opat saha deui Siti Fatimah dan 5 Abul Qasim lain Qadir Abul Qasim 7 saha deui Sayyid genep Sayyid Abdul 7 saha 7 putra Kanjeng Rasul di Siti Maria Al-Qibtiyah urang Mesir saha Pak Sayyid ngaharuleung aing mah Sayyid Ibrahim ieu ditanya anak Rasul ngaharuleung ngaku cinta Rasul tapi ditanya anakna teh nyaraheun Bu Ibu ari anakna si Ahmad Dhani ti si Maya sabaraha hah aya 3 saha wae nyahos ya ini iya banyak orang Islam sekarang ngaku Islam tapi teu apa karena identitas Islam teu bangga dengan identitas Islam teknologi semakin canggih tapi akhlak beuki tebih ti Kanjeng Nabi da kapungkur mah ieu baheula ceuk anak-anak urang ka inung bapak manggilna oge umi abi ayah bunda ma bapak ayeuna mah komo di simkuring di Bogor di kota urang lemur ka bapaknya manggilna pader ka indungna mader ngahakan teri datang ka kana kader Allahu Akbar komo lagi Pak lamun daerah Jakarta Betawi eta bahasa ti mana coba akhlak ti mana ka bapak manggilna bokap ka indungna nyokap datang ka kana kakap torojol uwana wakap maka pantas Rasulullah 15 abad ke belakang telah mengisyaratkan apa kata Rasul la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salafa hajrat tabi la salaktumu qulna al yahudu wan nasara qala nabi paman Lori paper itu get is to night from in violables of most to paripate most to shrinking west of lepless men side win net top can lohu in desir is in desir ngerti itu aku lagi dengar menjarkan bener bener hatena naon peranti ngagaya saeutik mah palurah kun bisa saeutik mah selamat pagi good morning selamat sore good afternoon itu selamat malam good night selamat ngopi good day Pak cek Kanjeng Rasul la tattabi'unna sunana man qablakum nanti kalian akan mengikuti kelakuan kebiasaan orang-orang sebelum kalian Sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal wa dhira'an bi dhira'in sahasta demi sahasta hatta law salaqa hajrat dami sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang bayawak sekalipun la salaktumu kalian akan mengikutinya qulna al yahudu wan nasara ya Rasulullah apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasulullah qala Nabi paman siapa lagi kalau bukan mereka bukti ayeuna loba jalma ngaku Islam tapi akhlakna jauh tina Islam teknologi begitu canggih tapi akhlak begitu tinggi sok punten ibu bapak dah kapungkur mah ieu baheula ibu bapak kiai ajengan ustad pemuda-pamudi ka mana-mana nu dina saku teh di kantongan teh tasbih ayeuna mah naon hape tuh jujur beres salat baheula mah likum-likum leungeun teh capacipi neangan tasbih ayeuna mah kana hape baheula rek berangkat ka mana-mana rek usaha rek ka kebon ka sawah ka pasar laporanna ka saha ka Gusti Allah ya Allah abdi rek berangkat usaha mudah-mudahan lancar abdi rek berangkat ngaji mudah-mudahan menang ilmu manfaat bismillah tawakkaltu ala Allah laporan ka Allah ayeuna mah ka mana-mana teh laporanna kana HP OTW dayeuh luhur hadir muludan upload status iya ayeuna mah kitu geus zamana kitu baheula kiai ajengan turun panggung ibu-ibu bapak-bapak pemuda-pamudi santri abring-abringan nyamperkeun kiai rek naon rek menta doa turun panggung kiai datang santri datang kiai doakeun abdi keur santren mudah-mudahan menang ilmu manfaat datang ibu-ibu kiai doakeun abdi teh keur hamil keur ngandung mudah-mudahan lancar persalinanana beres panggung turun panggung kitu
Nih nyamperkeun abah kiai doakeun kuno make geus lila ka janda minta doa abling-ablingan minta doa ayeuna mah rata-rata kuring kamari ngaji di Banten Pak abling-ablingan eta pamuda pamudi nih kiai naon hayang selfie foto bareng ayeuna mah sagala rupa serba selfie muludan selfie rajaban hadir ngaji kaondangan ulin oge selfie muntahan si eta mah lamun paeh ge maot pasti ngagoler maot mah di mana ya nu paeh selfie nah di daya luhur mah nu paeh geser Allahu Akbar makana hampura Pak hamunten musim kuring mah paling males paling hoream di foto bareng jeung awewe nu goreng nya nu geulis maka aja atuh teknologi semakin canggih tapi akhlak bagi tepi banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak bangga dengan identitas keislaman contoh ieu ayeuna kan ieu momen tahun barunya ya kuring rek nanya Pak ieu tahun baru Masehi tahun baru saha hah tahun baru Islam apa lain ari tahun baru Islam iraha atuh Hijri tahun baru Hijriah tapi nah urang leuwih keneh apal kana tahun baru batur daripada tahun baru sorangan lebih bangga tahun baru orang lain daripada tahun baru sendiri Pak bahkan sok nu ramena ngarayakeun ieu ayeuna tahun baru Masehi Islam apa lain Islam? Islam apa kafir? Islam Pak. Orang Majusi nama orang Kristen nama cara ricing we. Kebaktian isukan isuk jam 8 kebaktian deui nepi ka jam 8 anu rame di jalan saha anu rame ayeuna saha umat Islam kadang anak kiai ge anak ustad trompetna nepi ka 8 oh milu ngitung tengah peuting ke geratah jam 12 menjelang jam 12 teh mamangna akina ninina alona ngaradiung kabeh di Bogor jadi dia mah sarua lu ngitung Pak tengah putih itu mundur 5 4 3 2 1 oh petasan tipa belah wetan datang dari belah kulon tipa belah hareup nyangsan katisan kehujanan pada kerusung hujan ya Allah ya Rabbana padahal itu bukan tahun baru kita tapi kenapa kita bangga dengan tahun baru orang lain makanya tahun baru Islam ya tong eleh Pak boh komo ayeuna ieu tingalikeun ibu-ibu bapak-bapak lebih bangga kok dengan tahun-tahun baru mereka bukti anak-anak orang ditempelkeun ngaran tahun baru Majusi eta dibere ngaran tahun baru Islam Muharram bungeun Siti Sofariah teu daekeun Muhammad Syawaluddin Arbungeun budak ayeuna mah tapi ditempelkan nama-nama tahun baru orang lain berarti tidak bangga dengan identitas Islam dong Baca anak ibu sangarana nu hiji mah nu yang ngaranna kulantaran lahirna bulan Januari ngaranna si Januar. Ima Febrianti lahirna bulan Februari, ima si Apriliani lahirna bulan April, ima si Maya sabab lahirna bulan Mei, ta ieu mah si Yuni sabab lahirna bulan Juni, ieu si Yuli lahirna bulan Juli. Si Agustini eta mah Agustus, ima Septiani bulan September, itu Oktaviani Oktober, ieu Novianti bulan Oktober, nu ieu mah si Desi sabab lahirna bulan Desember. Tasih Mama Erot sebab lahirna bulan Maret. Ibu bapak, padahal kan itu nama-nama dewa yang biasa disembah oleh orang-orang Romawi. Dari mulai bulan Januari itu kan nama dari dewa Janus, dewa bermuka dua, dewa masa lalu dan masa depan, ditempelkan di tahun baru Masehi yang pertama menjadi Januari. Februari hari suci orang Romawi yang dinamakan dengan hari suci Februari. Maret dewa Mars, dewa kecantikan.
April Maret dewa perang, April dewi kecantikan, dewi Afrodit, Mei ya Megistat dewa musim semi, Juni dewa perkawinan, dewa Juno, sementara Seta, Okta, November dan Desember itu adalah nama-nama dewa kehidupan, sedangkan Juli dan Agustus itu adalah nama kaisar Romawi yang terkenal yang dinamakan Kaisar Julius dan Agusta. Ngaran-ngaran dewa ditempelkan di anak-anak orang. Ayo, apakah kita tidak bangga dengan nama Nabi? Tebangga ku ngaran Rasul, tebangga ku ngaran Islam. Diberi ngaran Islam teh geus arembungeun budak ayeuna mah. Ngaran Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah teh geus arembungeun, Bu. Aya di Siti Khadijah aya. Aya. Di Kuring mah geus setruk, Bu, di Kuring mah. Siti Aminah aya. Geus maot di Kuring mah. Dibere ngaran Islam Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam, ngaran Asmaul Husna geus arembungeun. Di Kuring aya budak ngaranna Abdurrahman. Bualik sakola ngamuk ka bapana amak-amakan. Bapak salah mere ngaran. Salah naon? Ate ngaran Abdurrahman. Emang aku naon kitu? Teu gaul, Pak. Teu gaul kumaha pan eta menang kiai. Ate ngaran Abdurrahman. Emang naku naon? Barudak di sakola manggilna teh Oman. Geus yang naon tuh ngaran? Geus diganti aya nama jadi Remon. Allahu Akbar. Identitas Islam mulai laleungitan Pak. Pan baheula mah sim kuring Pak pun bapak ngangaranan budak teh ditapaulkeun. Kuring Muhammad Zainal Muhtadi tapaul kana Al-Qur'an. Baheula mah kitu ngangaranan budak teh. Ngaranna Abdul Qadir Ajailani tapaul ka Syekh Abdul Qadir, nu katilu Abdul Muhyi. Tuh, kaopat Siti Khadijah terlepas tina Islam. Ayeuna mah ditapaulkeun teh lain kanu soleh. Ka indung bapana, indung bapana lamun soleh mah. Sok eta geuningan tah di balai desa Pak Kades lamun ngarariung ibu-ibunya di posyandu keur ngarariung teh euceul budak euceul sangaranna. Da abdi mah pan salaki abdi ngaranna Didin, abdi Dewi, budak teh ngaran teh Widi. Dewi sama Didin ditapaulkeun ka indung jeung bapana euceul. Ada budak kecil sangaranna ta abdi mah ngaran salaki abdi teh Jaja, abdi Titin, budak teh ngaran teh Justin. Jaja sama Titin. Pakai biber sebab bikinnya di Cibeber. Ayeuna mah kitu Bu, tergantung situasi dan kondisi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka melalui momen ayeuna tahun baru sekaligus ayeuna momen urang Isra Mi'raj adalah bagaimana kita tidak lupa akan identitas Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'raj. Kan ini pelajaran yang luar biasa daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad saja. Nabi yang lain tidak diberikan kemuliaan Isra Mi'raj. Tetapi pelajaran yang kita petik daripada Isra Mi'raj ini, Rasul pun tidak tiba-tiba Isra Mi'raj diangkat karena makom anu mulia, diangkat karena makom anu tajalli nu luhur. Ada prosesnya terlebih dahulu. Mana prosesnya? Dicatat di dalam kitab Dardir Bainama. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mutaji'an id atahu Jibril wa Mikail. Jawab atuh ce alaihi wasallam. Karu ayu we maroloh kadeuleukeun. Balikan deui bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mutaji'an id atahu Jibril wa Mikail. Eta Kanjeng Nabi keur sarenyang gigir di hijir Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril jeung Mikail ngablek dada baginda Nabi, dia alah hatena dipikeun kokotorna wa muli abil iman wal hikmah, kemudian diisi dengan ilmu dan iman. Eta Kanjeng Nabi keur sarenyang gigir di hijir Ismail, tiba-tiba datang malaikat Jibril jeung Mikail dibelek dada baginda Nabi, di alah hatena dipikeun kokotorna. Kenapa make dipipikeun heula kokotorna? Bukan berarti Kanjeng Nabi hatena kotor, oh tidak, Pak.
Karena Rasulullah itu manusia mulia, manusia sempurna, dimasum ku Allah tina nista, dijaga ku Allah tina dosa, komo tina penyakit-penyakit hati. Lain Kanjeng Nabi dibersihkan hatena kotor, tidak. Ngan ieu mah nyontoan ka umat. Nah, kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang tajalli, orang yang mulia, naik diangkat ke Allah menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, kuncina kudu bersih heula hate. Nah, karena Kanjeng Nabi geus bersih hate dieusian ku ilmu jeung iman baru bertemu dengan Allah. Berarti rek panggih jeung Allah teh, urang rek mayun ka Allah teh, tah kudu aya ilmu jeung iman heula. Sancan ilmu jeung iman kudu bersih heula hate, sabab ilmu iman teh suci bersih, maka wadahna ge kudu bersih. Najan cai bersih Pak, tah ieu teh cai naon ieu? Cai herang. Coba teu dibuka deui. Tah ieu teh cai herang. Bersih henteu. Lamun ayeuna caina bersih tapi botolna kotor, wadahna kotor, bakal kabawa kok. Najan bersih bakal kabawa kotor. Tapi caina bersih, wadahna ge bersih, kan ngagenclak. Teu hese nginumna oge. Teu geuleuh dengan hese atuh. Paralonan nilep deui mah. Kuduna make gelas kecil teh nya. Ge make paralon teh sok monyong. Ya Allah. Dicai satilu-tilu grameja. Ibadah dari hakaneun eueuh itu. Dibungkus berengke. Maka ilmu iman teh suci bersih, wadahna ge kudu bersih. Makana kata Rasulullah, ieu bersih hati teh pangkal utama kemuliaan hirup, kasuksesan hirup teh. Tah dina bersih hati dicontohkeun ku Kanjeng Nabi keur Isra Mi'raj. Ala inna fil jasad mudghah. Ingat di dalam tubuh kita itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluha, apabila segumpal darah tersebut baik maka saluhal jasad kullu, seluruh jasad kita baik pula. Tapi wa idza fasada, di mana segumpal darah tersebut busuk maka fasadal jasad kullu, seluruh jasad kita busuk pula. Ala wahyal qalbu, sing inget eta teh ngaranna maka na urang teh kudu jadi jalma anu cager ulah jadi jalma anu gering capek jalma gering hate mah panas we hatena teh hareudang eueuh. Kanjeng Rasul mah dibersihkeun hatena tina ujub ria sum'ah iri dengki hasud, sabab ketika ayeuna eta ujub ria hasud aya dina hate urang, ilmu iman arek nyangsang kumaha dina hate urang itu panasan we hareudang awak bisa dihihidan pakai kipas, tapi lamun hareudang hate rek dihihidan di kipasan make naon coba? Hareudang panas hatena teh. Jalma nu geuring hate mah boro-boro dibawa kana tempat maksiat Pak, dibawa kana tempat ibadah ge, dibawa kana tempat bener panas we hatena teh hareudang. Berangkat ka pangajian tah nu geuring hate balik ngaji lain kala ka seger kala ka stres. Arek teh stres kumaha tuh? Di pangajian ngadeuleu nu make seragam anyar, baju anyar gebeg hatena teh. Nempo nu make sendal slop anyar gebeg deui hatena teh. Nempo nu make emas kongkorong anyar gebeg deui hatena teh. Unggal poe hatena teh gegebegan. Sampai katiada hari hidupnya tanpa gebeg. Biasana jalma nu kitu teh setereh modar eta teh. Eta teh gering hatena. Capek jalma gering hatena. Boga rajaki rada unggul tibatan batur nyen imah meni luhur tapi kalakah gumul luhur nyen bangunan meni jangkung tapi kalakah adigung eta ge gering hatena. Capek gering hate mah mun ibu-ibu mata awewe
boga kongkorong kalung emas rada panjang dambung disumputkeun embung dibunikeun ieu diabaikeun di luar baju didelekeun ka jalma leutik tapi teu dibikeun. Boga gelang tilu sigi ngadak-ngadak gagar we hayu. Eta ge gering tenah. Jadi pamajikan menia sapang pamajikanna menia sapang ngejona menia sapang nyanguna barang penta sangeunahna ka salaki aya kitu aya. Salaki datang bawa duit dipeluk dirangkul tapi salaki datang teu barang bawa bimoli bibir monyong 5 senti. Eta ge gering. Jadi salaki meni asapang salakina meni asapang pamimpina dahar hayang ngeunah udud hayang ngebul nyencele unggal peuting ari pagawean sapopoe ngan nguseuh gitu. Wah aya di dia aya nu kitu aya. Butuh ieu buku salaki nu kitu butuh teu. Ah dengekeun para tersangka. Ieu asli keluhan di para korban ieu. Ieu jalma geuring hate mah ripuh eueuh. So jadi rahayat meni asapang rahayatna menting asapang hadapna meni asapang katincakna ari pagawean sapopoe ngan hayo bae ngagogoreng pamarentah jalan butut nyalahkeun ka lurah jalan ancur nyalahkeun ka kades bari ngomong nu lain-lain aing mah kades ku ayana kades lurah ku ayana lurah angger bae jalan mah teu kaor waras ruksak deui da aspalna beak di hakanan ku lurah. Atuh deuleu ku sararea lurah mana nu hutuna hideung. Pada teh yang teuing nya apa kades kadar aspal teh pahit atuh. Mun nya ge hutuna hideung tingali heula geus ngresep kana udud kadesna. Ieu jalma geuring hate makana Rasulullah sebelum Isra Mi'raj teh dibersihkeun heula hatena tina kokotorna. Pan hasil Isra Mi'raj teh salat. Ari urang salat aya ditarima ku Allah kumaha? Geus puguh ara rukun jeung syaratna mah geus dicaritakeun dina ilmu fikih. Tapi kan Allah ngadeu dina Al-Qur'an apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi teu ujug-ujug qad aflaha man sholat dina ayatna ge bahagia urang yang suka salat henteu. Tapi qad aflaha man tazakka bahagia orang yang bersih hatinya wa dzakara isma rabbih anu hatana eling nyebut ngaran pangeranna fasholla baru salatnya sampai kepada Allah salatna mi'raj ka Allah diterima ku Allah ketika di balengan ku hate nu eling ka Allah. Pertanyaan ayeuna hei ibu bapak urang dieu urang daya luhur mun urang keur salat hate urang sok eling tara ka Allah sok eling teu. Jujur urang mah salat pan letah mah letah hate mah kaditu ka dieu lain. Letah mah inna sholati tapi hate mah nyangsang di salaki. Bener letah nama babacaan tapi hate na ngacaprak ka mana-mana. Allahu akbar letah na babacaan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tapi hate na ya Allah beas tinggal 2 letter. Allahu akbar subhan rabbiyal azim wa bihamdi salaki gaji handila keneh wae. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu na kantong duit tinggal gocap 50.000 ya barek tahun baruan. Allahu akbar subhan rabbiyal ala bihamdi kira-kira kudu ka mana aing ngan duitnya atena teh kaditu ka dieu. Robbi pilih warhamdi wadbur di are kata tanggas kasih mumun rek nginjem. Allahu akbar subhan rabbiyal ala bihamdi kira-kira mere nginjem moalnya tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul lillah tapi dah siga 50.000 mah mere euy. Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geuning engke beres salat. Inget salat beres salam. Aya nu kitu aya. Sambung kana wiridan urang teh apa? Bari ngacaprak ka ditu ka dieu tah ibu-ibu komonya. Bari nungguan itu wiridan teh kosno wiridan. Astagfirullahaladzim datang anak nama ya tamu renyakeun ka tamu maka wiridan heula tungguan kitu sakeudeung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhaneng tamuna da cai-cai mah ya Allah. La mani alima taita la mutia mama kuah balu tamu nang dirajaban suguhkeun ka tamu. Allahumma anta salam minka salam alayka ya Allah salam. Beusi ngahareng dahar samuna dina majikom di dapur da tadi nang
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syamina. Kade bapak si agehan tahunannya. Pertanyaan ayeuna, salat siga kitu eling henteu? Zikir henteu? Keun daripada henteu aing mah moal salat kunaon hatena can eling wae. Can bisa khusyuk takan aing mah moal salat moal ka salat. Arek khusyuk kumaha sia salatna ge henteu. Nu penting mah salat heuh. Keun usuna mah urusan Allah. Untung we nya Pak, Kanjeng Rasul nyaangeun ka urang daya luhur. Ibu, Kanjeng Rasul teh nyaangeun ka urang dieu buktina mana? Buktina nyaangeun eta salat nu tadina 50 waktu keur Isra Mi'raj ditarima teu ku Kanjeng Rasul? Henteu ditolak ku Kanjeng Rasul. Jadina sabaraha waktu? Naon sababna? Boro-boro 50 waktu Pak di daya luhur mah. 5 waktu ge loba keneh nu teu kadugaeun benar. Masjid dur magrib dur isya akareueuh jelemana teh dilalagleun ku jurig aja. Untung sholat jadina ngan 5 waktu. Coba bayangkan mun 50 waktu. Pak Kades tekaur rapat karak mamimitian sholat deui. Rapat karak mulai deui geus ajan deui atuh 50 waktu sapoe 25 menit sakali sholat. Bapak macul di sawah teu ari Pak. Karak 5 paculan ajan deui balik deui karak mimiting geus ajan deui. Untung Kanjeng Rasul nyaahkeun ka urang dieu salat jadina 5 waktu. Sami di dieu 5 waktu sami. Sami lohor sabaraha? Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah beda jeung kuring di Bogornya. Di Bogor mah di kuring da lohor teh hiji aja. Lohor hiji, asar hiji, Maghrib hiji, Isya hiji, Subuh hiji. Nah di mah 5. Emang kuring nanya rokaat? Anda di lima opat lohor teh. Emang kuring nanya rokaat? Henteu, keur nyaritakeun salat teh 5 waktu. Lohor sabaraha? 4. Atuh hiji da 5 waktu. Hebat di lima lohor ge 16 rokaat. Awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamah as-shalah pangheulana ke dihisab di hari kiamat teh nya eta salat. Ngan upang utama salat teh awal mentakan salat teh kudu bener syaratna rukunakeun eta mah bagian guru-guru urang di dieu. Ngan salat teh nu sae teh awal waktu mun lohor jam sabaraha? Jam 12. Aya di dieu nu sok salat lohor jam 12 aya? Saeutikna jawabna oke. Nu salatna 12:30 aya? Nambah. Nu jam 1 aya? Beuki loba 1:30 aya. Nu jam 2 aya? Nu 2:30 aya? Eta aya keneh wae. Nu teu salat aya? Loba aya nu tara salat aya? Nu teu salat aya? Keun nu teu salat dibelaan ku kuring. Aya nu teu salat. Saha? Awewe nu keur men keur head. Jadi anu teu salat teh keur head keur men. Tah dengekeun bapak-bapak nu teu salat teh keur dengekeun lalaki. Nu teh salat teh keur dengekeun Sukirman. Nu teh salat teh keur men. Makana lamun ibu boga salaki dur ajan subuh lain mangkat ka masjid malah ngarengkol we luhureun kasur berarti salaki ibu teh keur sare sate kokok keur sare di mana ya salaki men. Nah jadi mah rupa-rupa. Pertarosan ayeuna naon sababna ieu urang teh keur salat hese hatena zakaros marabbih hese rek eling ka Allah. Jawabanna sabab hatena canta zakat. Masih keneh pinuh ku kokotor hate. Maka pantas Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dibersihkeun heula hatena ngaraza karos marabbih. Tina kokotor-kokotorna, mana kokotor hate anu dibersihkeun dina dada Rasulullah loba. Cek Imam Ghazali ayat 7 eta karajanna can anak buahna mana nu 7 kibrun hirsun sawatun sumahasat godbun buhlun hikdun kibrun takabur asai ngoyah kidul mulak cangkeng dina pundak batur teh goreng kabeh tak asa aing pangheb ringna
aing panghe batna torojol aya jalma nu awakna leuwih jangkung tibatan manehna arek ka mana tihang listrik panggih jeung nu pendek dia mah leumpang teh cingogo bae jongkok bae nangtung atuh panggih jeung nu hideung rek ka mana aspal panggih jeung nu bodas putih cager hayam sayur panggih jeung nu pinter las eta mah apalkeun nontot lehonna panggih jeung nu bodoh nyahos ya dah naon nu diharapkeun ti maneh bodoh goreng kabeh batur teh buruk semuanya saya paling hebat ihtiqarun nas selalu menganggap enteng menganggap rendah orang lain maka eta ngaranna sombong kata Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibrin tidak akan masuk surga jalma anu dina hatena aya satetes sakaprul tina sifat sombong iblis teh rupa auliana Allah iblis teh walina Allah kekasihna Allah cicingna ge di surga tapi kenapa diturunkeun ke alam dunia sabab aya perasaan dina hatena leuwih hade tinimbang Nabi Adam alaihi salam. Makanya hati-hati iya dengan sifat sombong apa yang pantas untuk kita sombongkan dan takaburkan lupa rek pejabat, rek rakyat, rek ningrat, konglomerat, balangsak semuanya kita sama diciptakan oleh Allah inna khalaqnakum min sulalatin min tin kita ini semuanya sama teu kudu sombong diciptakan ku Allah tina taneuh jadi orang teh tak kana kenteng teh masih kena dulur kana cuek teh kapi uang pak kana mutu teh mamang sarua tina taneuh tapi kenapa Ustaz kunaon jen ongkoh jelema kabeh sarua diciptakeun ku Allah tina taneuh tapi geuning karakter watak sifatna beda-beda pan watak jelema beda-beda bener dijieuna tina tanah longsor eta mah tapi lamun ayeuna jelema sieu mah babarian kasinggungan ta eta mah dijieuna tina sawah tanah kuburan bisa jadi sieu mah jalma teh babari karena ibadahna teh tama dijieuna tina tanah suci tapi mah hese dibawa kana ibadah teh malas bae dibawa kana salat ngaji teh eta mah dijieuna tina tanah liat eta mah bener aja tanah liat ya Allah rupang eta mah nyin masalah we pokona mun eta masalah we di lemur teh mah dijieuna tina tanah sengketa eueuh tanah sengketa eta mah tapi da ieu mah ibu-ibu teh resepna teh ngan shopping we jeung balanja shopping balan ta eta mah dijieuna tina tanah abang ceu pasar tanah abang kita ini tidak pantas untuk sombong kita tidak pantas untuk takabur apa yang pantas untuk kita sombongkan dan takaburkan urang masadayana sami diciptakeun ku Allah ke alam dunia sataran rek pejabat arek rakyat semuanya bung sataranjang sugan imah calon presiden burusut lahir mau kedasi make jas eueuh imah calon jenderal lahir mawa bedil mau pistol eueuh semuanya sama allazi ja'ala lakumul arda firasya taneuh diamparkeun jang tincakeun suku urang pernah milu mantuan Allah ngamparkeun taneuh henteu nah tuh karak boga tanah 1 hektar gemeni sombong wasamaa binaa langit dibentangkan di atas untuk tempat berteduh kita urang pernah milu mantuan Allah ngabeberkeun langit henteu wa anzala minas samai ma'an kemudian diturunkan cai hujan kulantaran cai hujan diturunkan urang bisa mandi bisa kokobok bisa kokocok bisa nyawah bisa minum pernah urang milu mantuan Allah nyin cai hujan nah tuh kadang diberi cai hujan urang ambak-ambakan wah banjir ya banyak acara ieu penting hujan teu eureun atuh suka-suka Allah milu mantuan ge kitu kulantaran cai hujan diturunkeun fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum tatangkalan janara di buah parucungul di ditu di dieu aya buah jeruk rasana amis aya cayan urang pernah milu mantuan Allah ngagulaan jeruk itu pernah milu mantuan Allah nyayan jeruk teu nah tuh ibu lamun meuli jeruk ka pasar jerukna haseum dicarekan tukang dagang haseum mang tukang dagang lain angin aing ieu mah kabeh diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ti mimitik cecene takokak jengkol peuting rambutan duren manggah dukuh naon deui sok bantuan jang saha eta rizqul lakum jang dahareun urang sarare makanya
Kalau ada saudara saya di sini yang kaya, jangan sombong. Kalau ada yang punya jabatan tinggi, ulah saya mau wajar punya jabatan tinggi. Ketika orang punya jabatan tinggi mati, apakah malaikat bakal sieun kudu boga jabatan? Cek malaikat munkar nakir, ieu mah nomor nage presiden moal ditanyakan. Kalau ka disuguhan lu ceu. Ieu mah nu paeh nage jenderal hormat lemah. Hormat Pak, saya mau tanya. Walaupun jenderal berbintang 5 disebut nage jenderal besar. Daging bintang 7 mau obat sakit kepala itu. Walaupun jenderal berbintang 5 disebut nage jenderal besar, di mana indit-inditan dikawal da besing pagiling gisik jeung jalma leutik kaca baku rakyat kababaku nu sangsara. Katoe aku gembel, jalan gede ku serangan, angkot minggir, ojek minggir, udit ici kasih sila, ya bapak arek ngalewat, jalan gede ku serangan. Aduh beak batuna euy. Sora naon eta? Bulan. Nah, bulan. Itu nyaritakeun pejabat lain nu bae. Ketika sampai ke tempat tujuan, orang-orang pada melambaikan tangan, dipuja-puji, diagung-agung, dihormat, tapi tingali ku sararea. Eta jalma nu dihebat-hebatkeun, diagung-agungkeun ku urang di dunya engke ningang paeh aya di handapkeun suku tukang maju. Naon sababna presiden mau turun ke kuburan lain menteri. Menteri mati yang turun ke kuburan nincakan taneuh na lain gubernur. Gubernur mah tuh nincakan taneuh na lain bupati saha. Jalma nu keur di dunya pangkeun di pikawang, kitu di pikawauhan ku manehna tukang macul. Mentakan nincakan taneuhna teh semangat aja. Sok semangat Pak, lain ku pedah amal atau pejabat-pejabat teh pugu mendendam itu. Kumaha lamun maot jalma korek. Pak, lamun jalma korek maot ceuk nu pangheulana turun ka kuburan nincakan taneuh pas pelebak sirahna saha? Saha? Hah? Minantuna. Minantuna mah siapa gelak kopet kain. Nasian geus paeh teu bisa nanaon. Tah, rasakeun Gusti. Gigireun ADKM heueuh sia aing ngabangun masjid 10 tahun sia suka nyumbang, suka nempo teu. Ada duit kitu. Tah. Makanya kita tidak patut untuk sombong ibu bapak sekalian. Wah, saya mah orang kaya, wajar sombong juga. Kalau ada saudara saya di sini yang hidupnya kaya, walaupun hartanya banyak nepi ka buru di juru buru dipantong ngalayah di tengah imah lobak libuk tikalabok membagikan di dokter motok lama beas awak waras tambah psikolog seseruh isinya guna. Ibu buru dipantong ngalayah di tengah imah lobak libuk tikalabok membagikan di dokter motok lama beas awak waras tambah psikolog seseruh isinya guna. Ibu no pendek ulah rek mewek. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena titel. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Cek saya tace, cek aing bieu jauh-jauh ka omah aing. Jadi nu dibersihkan dina hati Rasulullah sebelum Isra Mi'raj adalah kibrun, penyakit takab. Kibrun hirsun, nu kaduana hirsun. Naon ari hirsun teh kada demas rakus mak kana dunia. Lain urang ulah neangan dunia, silakan kau cari dunia ngan jadikeun ieu dunia teh jalan eling ka Allah, tong jadi jalan poho ka Gusti. Silahkan kau cari dunia, kata Nabi, iman di dunia kah? Beramallah engkau untuk urusan dunia, bukan ta'ishu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia. Ngantong kajong-jongan teuing, sabab orang hidup di alam dunia teh mualila nungguan mah. Wa amal li akhiratika, beramallah engkau untuk urusan akhiratmu, karena katamu tugodan, seolah-olah engkau akan mati esok hari. Sedengkeun maut urang teu apal iraha waktuna teu di mana. Al mautu wahidun, mati itu satu, wa turiku kasiratun, jalan kana maut teh rupa-rupa. Maut nama hiji
Pak sararea nu maot akur di mana-mana ge kitu dicabut nyawana ku malaikat Israil lepas nyawana beres eureun detak jantungna sami ngan jalan kana maot teuing keur kumaha sabab rupa-rupa jalan maot teh beda keur usum corona ari keur usum corona mah kabeh we nu maot teh gara-gara covid kabeh gara-gara covid labuhna motor maot bawa ka rumah sakit covid aya nu nguriang maot covid ini mencret maot covid labuh di sawah maot covid kabeh nu paeh terminal covidin jalan kana maot rupa jalan kana maot teh pan urang ge nu maot rupa-rupanya aya watarikum kasira macem-macem Pak jalan kana maot teh teuing keur kumaha aya nu maot tabrakan aya sok aya nu maot ragrak aya nu maot titeuleum aya di dieu nu maot gering aya aya nu maot ngelahirkeun aya tah di kuling mah di Bogor mah di Bogor mah nu tabrakan teh nu hirup tabrakan di dia aya nu maot tabrakan aya berarti saya mah geus paeh ge mamodei motor beuneu aya nu maot rag-rag aya geus maot naik deui kalapa kumaha naekna Dinu paling kaget aya nu maot ngalahirkeun. Di dia aya nu maot ngalahirkeun aya. Geus paeh ngalahirkeun eta kumaha ngaheujeuna. Didanas ieu meureun beranak dalam kubur teh. Iya. Wa mali akhiratika silakan kau cari dunia sebab orang dihirup di alam dunia pasti butuh karena dunia sebab cicing di dunia pasti butuh karena duit. Silakan kaya. Nabi Sulaiman pun kaya. Umat Islam itu harus kaya Pak, sebab segala rupa ge urang teh kudu make duit makomadin ila bil mal, harus punya harta ngabangun pasantren kudu boga nyieun masjid kudu boga acara kieu kudu boga haji umroh kudu boga. Maka penting harus kita cari rezeki, harus kita cari uang. Umat Islam harus kaya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun kaya. Nabi Sulaiman kaya, bahkan tidak ada lagi yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pak, Nabi Sulaiman mah saking kaya na saking ku beunghar-beunghar na jalan ka imah nage beda jeung urang daya luhur. Urang daya luhur mah masih kena ku aspal, masih kena ku beton paling hade. Nabi Sulaiman saking kaya jalan ka imah na ku emas. Aya urang daya luhur palurah jalan ka imahna ku emas bakat ku beunghar-beungarna. Aya eueuh. Moal mun aya beak disokelan ku ibu-ibu. Rajin ngaji nyokelan emas moal balik moal. Silakan kaya. Nabi Sulaiman kaya, tetapi dengan kekayaannya ia tidak lupa kepada Allah, jadi jalan eling ka Gusti. Nu ulah mah ye anu ngajadikeun hirsun teh ketika kita punya anggapan harta, pangkat, jabatan sumber kebahagiaan. Ketika kita punya anggapan bahwa harta itu adalah menjadi sumber kebahagiaan, dangukeun kurang daya luhur. Belum tentu orang yang banyak hartanya hidupnya senang dan bahagia, betul. Karena kekayaan belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan, sebab tidak sedikit orang kaya tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya. Kuring di Bogor bupa boga dulur beunghar ka Cidahu. Kamari manehna curhat ka sim kuring bari ceurik Pak Ustad. Aya naon? Baheula Pak Ustad abdi teu boga nanaon. Terus kulantaran teu boga nanaon Pak Ustad, maka abdi teu bisa meuli nanaon. Sabab eueuh nanaon ajang meuli eta nanaon. Ayeuna Pak Ustad abdi geus boga nanaon. Tapi akhir Pak Ustad najan abdi geus boga nanaon, abdi teu bisa meuli nanaon. Sabab kesehatan abdi ku nanaon. Sehingga najan loba nanaon, agar teu bisa meuli nanaon. Gering dirawat di rumah sakit padahal hartana loba duitna numpuk nikmat apa henteu? Ngeunah henteu? Henteu. Tapi jenting teu gablek duit teu boga duit awak sehat nikmat henteu. Jadi mending keneh mana atuh? Loba duit tapi gering apa teu boga duit tapi sehat? Hah? Loba duit tapi sehat. Oh, tadi tanya eta mah persen.
Eta lamun dina pilkades golput bapak teh. Kok calon dua nyoblos nomor 3. Pilihanna ge. Hayang mah loba duit bari se. Ngan lamun teu kitu nu penting badan urang awak urang se. Jang naon urang loba duit. Nepi ka harta bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah mah loba kelibuk teh kalabok pamajikan duduk teu montok loba beas awak boras tambah isi kolor heuras sarung huruf sisi jang udang. Imah pertingkat duit berlipat-lipat empang paranjang sing jarapat TV non sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duit jadi karungan bakat loba duit nah di karungan ngan suku setruk tuh bisa lempang bisa hadir ka dieu moal bisa datang ka dieu moal tapi genteng ayeuna urang hirup pas-pasan saaya-aya miskin kokoronya sok malarat rosak likuh ragap cahaya iluk-iluk kalitur herang-herang kadi bincurang kesang lemes kesang badak kesang kakolor-kolor na imah bili kateu ulih handap talapu ombak-ombakan dahar isuk udah sore miskin samsara ngajak-jak sehat waringkas bisa hadir ka dieu bisa datang ka dieu bisa datang ka dieu ya beungeut mah teu baregeun duit ieu tapi ai sehat mah bisa ka dieu betul bupa ketika kita punya anggapan kekayaan sumber kebahagiaan belum tentu yang punya harta senang dan bahagia. Iya Pak Ustadz, harta belum jadi sumber kebahagiaan. Nu bahagia mata, nu boga jabatan tinggi. Dagukeun ke orang dia. Belum tentu orang yang punya jabatan tinggi hidupnya senang dan bahagia betul. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah Pak, sebelum dilantik badannya gemuk, tapi setelah dilantik menjadi kurus. Sebelum dilantik ia sering tersenyum, tapi setelah dilantik menjadi khalifah, menjadi presiden ia sering menangis, badannya kurus. Ditanya ke sahabat, hei khalifah, kenapa dulu kau sebelum dilantik badan kau gemuk, sering tersenyum, tapi kau sekarang kurus dan sering menangis? Karena begitu berat aku memikirkan amanah rakyat. Belum tentu punya jabatan tinggi senang dan bahagia. Belum tentu jadi presiden senang. Cantang tuh jadi menteri bahagia, betul? Belum tentu jadi gubernur senang. Cantang tuh jadi bupati wali kota hirupna senang. Komo deui nu jadi RT. Aya RT aya. RT teh singkatan pan RT riweuh teu puguh. Eta RT. Ya Allah, datang ke RT rese datang raskin RT pusing cacak-cacak jadi RT pusing. Apalagi jadi RW apa jadi kepala desa, komo dia jadi bupati wali kota apa. Komo dia jadi presiden. Jadi presiden mah. Allahu Akbar haya sok. Lamun aya presiden ka dieu, da ieu Pak. Kepala desa mah bageun soleh, tapi lamun ayeuna datang pejabat tinggi Pak. Riweuh Pak ngariweuhkeun ka sararea. Camat riweuh. Kita pendatang pejabat tinggi, eta ke Raja Salman datang ke Indonesia. Pak heboh bener. Rame Bu Raja Salman datang ke Indonesia. Pan ibu kita nonton juga penontonnya. Nontonnya. Uyuhan aing menonton TV. Turuk sak meureun TV-na. Nonton TV. Nonton mana kursi na sama nonton mah. Urang di menonton na TV nyonslo ngaluhur TV. Beuki error beuki penting deui ngaji ieu. Eta Pak repot Pak bener jadi pejabat mah. Eta sebulan lagi mau datang Raja Salman, kebetulan saya lagi di Istiqlal. Eta ajudan protokoler kerajaan teh ngecek datang teh heula. Pak DKM ada apa? Raja sebulan lagi mau datang ke sini. Terus bagaimana? Kalau Raja nanti datang ke sini, Raja pengen kencing, kencingnya harus di mana? Eta sebulan derek datang geus mikirkeun tempat yang kiri. Jadi pejabat mengenakan urangnya apanya? Yang kiri mana we kadang komo jadi supir mah. Buka pantau mobil cari gigireun ban beres. Jadi pejabat. Bahkan Pak beberapa bulan yang lalu sebelum habis jabatan Pak Jokowi datang ke Simkuring daerah Danau Lido Bogor. Eta riweuh Pak. Ya Allah, bupati kabeh datang pejabat tinggi mah. Arek dahar Pak di rumah makan setengah jam lagi mau makan presiden mah. Setengah jam deui mau makan dokter ke presiden ente geus datang teh heula ajudan protokoler teh dicek heula dahareun anu rek didahar ku presiden teh beusi aya racun formalin yang membahayakan. Jadi presiden mah baranghakan gede asal laku batur. Sok urang daya luhur ieu urang baranghakan sok di asal laku batur tara beak atuh ngan sakitu-kitu. Riweuh Pak. Jadi pejabat
biasana ku batur ngeunah kene urang dayeuh luhurnya apa lurah urang dayeuh luhur masuk we bolu geus murag 8 kali digembrong ku sirup dikepruk-kepruk diuapkeun deui sehat we makana kuring yakin urang dayeuh luhur mah moal beunang ku virus corona moal sabab geus biasa ngahakan virus atau virus rahmat tuh kakebol ngedihakan urang ibu bapak ketika kita punya anggapan pangkat jabatan sumber kebahagiaan tadi ngarana hirsun iya Pak Ustad orang kaya belum tentu senang jabatan tinggi belum tentu senang nu ngeunah mata jadi kiai jadi mubalik jadi ajengan dangukeun Bu belum tentu jadi ajengan jadi mubalik senang jalma mah saling sangka mentakan cekulu sim kuring di Manon Jaya ngeunah di batur can tangtu ngeunah di urang ngeunah di urang can tangtu ngeunah di batur nu ngeunah mah naon nu aya di urang jalani nikmati syukuri saling sangka jelema mah ibu nyangka jadi kiai bapak nyangka jadi mubalik ngeunah tasiga si jejet ngeunah jadi mubalik mah ngaji ka ditu ka dieu burang peuting komo mulun raja burang peuting ka ditu ka dieu balik ngaji berkat deui di batur rumah teuing di dieu mah atuh katempo atuh aing Pak belum tentu jadi mubalik senang bahagia bapak mah jeung ibu-ibu sok sare tengah puting kemana-mana babarengan nggak puting teh jeung anak balak kecerakan kuring mah Bu nggak puting komo mulai raja ngacaprak we di lembur batur pamajikan teh jablay uci jarang dijeblay jarang dibelay ka dieu ayeuna jalana ngeunah ngaji ka dieu mah Bu tong nyangka jadi mubalik senang belum tentu ka dieu jalana sae ka dieu mah sok kuring ngaraoseun ka dieu mah disambut heula ka ditu istirahat deula di Kang Ustad Wawan datang ka dieu disambut disuguhan mobil tinggal celek di dieu raoskeun ka dieu mah sim kuring ngaji ka daerah Jatiluhur Purwakarta pacang tantu senang jadi mubalik perjuangan luar biasa komo aprak-aprakan tengah leuweung coba Allahu Akbar tepi kana tungtung mobil sugan teh nepi kalau kasih acara geus di parkiran teh can Pak di ditu mah kudu naik deui paraku nyebrang waduk coba waduk di seberangan di ditu ku waduk Cirata Jatiluhur tepi kana tungtung waduk sugan teh nepi kalau kasih acara can kudu naik deui ojek ya Allah sajab setengah aing naik ojek dina oge jabat jalan leutik batu terjal can di aspal lumpur doang urut hujan handap jurang luhur gunung sedih menjadi mubalik aprak-aprakan tengah leuweung coba Allahu Akbar sapatu hideung kinclong menang nyemen pamajikan teh jadi coklat atuh leutak doang Allahu Akbar cantang tuh jadi mubalik sekali eta kuring naik ojek ya Allah leungeun kuring nyekelengkeun acakeng tukang ojek kana beuheung tukang ojek jieu sia ngebut cekek ku aing itu teu berem tangan barang nepi kalau kasih acara alhamdulillah mustamimah loba nu hadir di kampung oge di leuweung oge beres ngaji Pak ngaranna ge ngaji di kampung di lembur beres ngaji teh di ditu mah sagala dibahankeun Pak nya sagala diberkat kena ojek teh kuat kamu jual kalius teh ka luhur ranginang papais wajib dodol pulu aya di kampung ieu atuh di ditu mah belah dia cau saturuy belah dia hayam hirupna jero kardus ditololkeun eta aing ojek kieu teh serek ngap-ngapan acan ceurik teh mah ceurik ya Allah aing nasib jadi mubalik nepi ka siksa ku berkah cantang tuh jadi mubalik sekali Allahu Akbar barang motor nanjak rek nurun turun eta pokok sodana tuh jalan taneuh teu karem Allah motor ngajumpalik coba kardus ti jengkang kuring ngageledag ka tukang ojek ngahantem tunggul kalapa ting hilung ting pae cantang tuh senang jadi mubalik Gusti Allah kardusnya burusut coba jauh aduh coba ranginang bubuk Allahu Akbar amplop hiber cantang tuh senang ayam lepas aing nasib jadi mubalik cantang tuh senang kita kuring penting-penting ibu bapak goda-goda ayam
untung teu disangka rampung maling oke. Cantan tubuh Pak jadi balik senang bahagia. Percaya apa henteu? Nah tuh make didengekeun. Lalu mana nu ngajadikeun senang? Harta, pangkat, jabatana, ilmuna, kiaina teh jadi hirsun tapi jadi jalan eling ka Gusti. Maka Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat bertanya kepada para sahabat, "Hai para sahabat, ala adullukum bi khairi amalikum?" Nah anjeun hayang ditunjukkeun hiji perkara anu leuwih hade tinimbang amal-amal anjeun sadayana, wa azkakum inda malikikum, lebih mensucikan daripada harta-harta kalian, wa arfa'i hali darajatikum, lebih mengangkat harkat martabat kalian semuanya, wa khairul lakum min anfaqiz zahab wal warad, lebih utama daripada sedekah emas dan perak, bahkan wa khairul lakum min alqaw aduwakum fadribu raqabakum wa yadribuna raqabakum, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Abdaluhu lisanun zakirun, letahna basa zikir eling ka Gusti, hartana, pangkatna, jabatanna, titelna, kakuasaanna jadi jalan eling ka Gusti. La ilaha illallah, la ma'buda di dieu kieu abdi bakti kaza, hartana, pangkatna, jabatana jadi jalan dipake bekal ibadah ka Gusti Allah, jadi bawaeun jang ka akhirat, lain ngan saukur jadi tinggalkeuneun. Dari tinggalkeuneun mah ibu bapak urang teh di imah geus loba nya Pak, tinggalkeuneun mah. Bener Pak? Ai bawaeun geus loba apa encan? Hah? Ieu simpuring lamun balik ngaji di mana-mana jam 1 peuting jam 2 peuting sok nahuleung Bu. Tapi ka bumi teh ngahuleung Pak. Begitu datang ka bumi kuring muka panto, geuk diuk dina kursi. Ngararasakeun cut tari cangkeul tuur tak-tak nyeri. Kuring teh luak lieu neangan kopi. Kopi nanti. Ge Ciherang di uyup we rumah ya. Tuh kudu belo demo euceul. Begitu Pak Simkuring asup ka kamar ngapuleung di kamar nembok lo mari ngapuleung, ya Allah ya Rabbana Gusti. Ya mari dibeli ku abdi samaha-mahal padahal mah tinggalkeun ya Allah. Dibuka lo mari baju singgarantung marahal ya Allah, ieu baju singgarantung marahal. Dibeli ku abdi belaan hujanan papanasan ka toko ka dieu busana ka Victory Karamayana ka Jogja padahal mah tinggalkeun dieu teh ya Allah. Nempo ranjang tempat tidur ya Allah, ya ranjang tempat tidur tina Jati Furniture dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ya Allah. Nempo kasur empuk tina spring bed ya Allah, ieu kasur empuk tina spring bed nu ngancul hargana mahal. Tina pik-pik Olimpik yang membuat tidur Anda nyaman dan nyenyak karena pik-pik Olimpik mengandung daya pegas yang sempurna. Dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ieu teh ya Allah. Nempo negor sare ngarengkol naluhur kasur. Ya Allah ya Rabbana, ieu si pelem tinggalkeun ya Allah pamajikan. Kini ka dapur ningali dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci Gusti, ieu kabeh dibeli ku abdi padahal mah tinggalkeun ya Allah. Kini ka garasi nempo mobil motor ya Allah, ieu mobil motor dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggalkeun ya Allah. Ieu kuring teh bu peuting-peuting teh kaluar imah, nongkrong kuring teh di hareupeun imah. Ieu si jejen teh diuk hareupeun imah jam 1 peuting teh. Nanya ieu si jejen teh peuting-peuting teh nanya. Kasahan nanyana kasih jejen we dawuh deui tanyaeun geus peuting. Cekuring jejen, aya naon? Sok pikir ku maneh. Naon? Naon aya di imah maneh ti mimiti lo maru baju dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci mobil motor jeung sajabana eta kabeh tinggalkeun. Lamun isukan sia dititah pindah ke Allah ka ditu ka alam kubur geus boga baweun naon si ajang ka ditu.
ngadik-dik ngageter bupah teh syukuri. Sok ibu bapak lamun urang isukan dititah pindah ku Allah ka ditu ka alam kubur urang geus muga bawaeun naon jang ka ditu. Ayo. Tuh sedangkan jalma neangan tinggal kena nepi ka popora sok ambisius dar parasea. Tapi ka tatangga jeung tatangga mumusuhan gara-gara salah matok bates. Dulur jeung dulur adik kakak sampai 4 tahun depatannya gara-gara warisan salah hukum. Sementara ketika jabatan geus beudang harta geus kumpul titel geus diraih dik tepi kana pati ninggang kana bangsa selujung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipungut ku Gusti meuleng kerbul ijadi maut ngaranna ari maut ngadodo borosok di poho datangna teu mere nya gereta taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping taya bahasa anaking jangkrik nu ngajeng jeuh matak ngaihit kana ati gangan cewang mata kriang sumuryang manuk puncuing manusa sing areling cincang keling manuk cingkleng cin deteng plos ka kolong bapa saka pan eta teh bahasa kirata dikira-kira tapi namun dihartikeun makieu cing angguran manusia teh cara dicing-cing cari cing pagekan cing sing sarek-sek pagikat moal gedak kanginan melas ku kahunyanan cadu mungkuk panidu haram dempak paring ngadengkap cing cicing cang cangkal cakal ingga weling ka Gusti Allah cicing dina kidah Islam sabab tu manuk cingkleung cin deteng malaikat Israil teh geus cin deteng rek nyabut nyawa urang ninggang tepi kana pati pas kana mangsa maot ngaranna plos ka kolong urang teh diasupkeun ka kolong kubur bapa sata bulan eta malaikat munkar nakir ngabeuleung rek nanya amal-amalan urang keur di dunia. Bedong sigrong teka dong istri den plon teka pahangkon anak incu jara rohongjon ngajual sawah jeung kebon. Ibu bapak anak incu urang mampu urang masorangan di jero kubur anak incu urang madar pararasea perebut kebon perebut sawah perebut warisan. Sapoe dua poe tilu poe awak urang bakal bekah saminggu awak urang bakal bitu bakal bucat di jero kubur nih geus bucat bitu satu pesta di jero kubur saha bilang jadi teh para cacing doang gitu para bilatung doang komo marah rontok metu nah tuh ari para cacing bilatung nepi ka di endah-endah di alus-alus pak ngahajak nepi ka awewe mata awewe rambut nepi ka di hidung geus ombakeun bayu di rumah yang norek liar tarang jaman terangankeun kawas bentang alisna dijelerepehkeun diri barat katumbiri belan make sifat-sifat make patlot bujur katel jadi irungna dimancung kuwungkungankeun bibirna dinyepaskeun ka beureum barang-barangkeun gadona digembal endog sapotongkeun sabab sapotong dikuuci tak-takna ditarajemaskeun cangkengna dilibarat papantingkeun biritna didempok biolakeun bitisna dijakti sajantungkeun lamun pek didelik digikeun leungit disewang ditupang lenjang ditutup dihareup sieup lumpangna geboy kiri geboy kanan geboy kiri geboy kanan keplok channel we lumpangna teh. Kalau kata anak muda sekarang mah cewek model begitu namanya cewek SPBU. Non SPBU sintal padat bahenol. Sementara ketika Pak jadi para cacing. Lalu kenapa rohani nu bakal galecok mempertanggungjawabkeun amal urang di dunia diarantepkeun bae. Maka jasmani paraban rohani ge kudu dipara. Ayeuna Pak loba jalma nu teu saimbang ari jang urusan jasmani. Nepi ka bebeakan dibelaan. Ka kebon 5 kilo aprak-aprakan kaduga urusan jasmani. Ka sawah dagang naik ojek papanasan ti isuk nepi ka burit mampu usaha ka Sumatera nyebrang eta ribuan kilo mampu kaduga melan jasmani tapi nah jang urusan rohani pangajian rutinan gigireun imah pura-pura budeg teu kadenge masjid sakitu gedena eta lawang pantona kilometer teu dekeun ka entakan DKM yang masjid teh tong make ajian halimunan sok tara katempok
Allahu Akbar. Ari jang urusan jasmani Pak diarantepkeun jasmani paraban rohani ge kudu diparaban kudu saimbang. Sok urang mah pan teu saimbang ari jang urusan hiburan ta ayeuna. Meni kararuat ajret-ajretan hujanan oge. Tong jauh-jauh ibu we nonton sinetron Bu jeung ayeuna geus sian rohani da beda. Nonton sinetron mah 2 jam betah betul Bu. Sok dina RCTI tenyebutkeun pegel tenyebutkeun cangkel eta 2 jam nonton si Yasmin RCTI beres si Yasmin teh terus DCBB cinta berakhir bahagia da eta Pak ibu-ibu nonton si Pasya ngodag-ngodag si Adistia meni betah ngan ulahkeun ku si Elena da boboheun ka si Pasya betah kuring matara nonton pamalin nonton dingnya paling lamun pamajikan kuring nonton kuring sok maturan eta ibu-ibu meni betah nonton TV 2 jam molotot menyebutkeun pegel menyebutkeun cangkel tapi nah dibawa ke pengajian sok karena setengah jam panggil sagala karasa teu cangkel dipencetan teu altul digaroan hayu we tak dua kuyuk neangan jam tempuan jam nih lilak ya teu ngajina mulak malikeun suku hayang tadi seberapa kali mulak malikeun suku ya. Beda kitu aja ari urusan rohani mah. Ya Allah ya Robbana. Sok bapak-bapak nonton timnas Persib eta 2 jam molotot sajam satengah betah. Teh nyebutkeun pagel cangkeul kesel bener Bu. Eta ibu bapak keur betah-betah nonton Persib keur betah-betah nonton timnas tiba-tiba mati lampu kesel henteu. Kesel Pak ambek-ambekan. Goblok meupus geulang nepi ka PLN anu jauh disalahkeun goblok haram jadah ieu PLN. Keur betah-betah nonton Persib timnas mati lampu ambek-ambekan. Urusan jasmani tapi kenapa? Giliran urusan rohani pengajian rutinan di masjid malam Jumat beres maghrib yasinan marhabaan can ge mulai eta mulai can ge mulai beres maghrib mati lampu dah muni rame ngaliam alhamdulillah libur balik Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka bersihkeun penyakit hate nu kaduana hirsun. Ketika aya keneh hirsun dina hate urang Pak, bahaya kada demes kana dunya poho ka Allah bakal timbul penyakit khauf. Ieu anu disebutkeun ka Allah dina Al-Qur'an. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Surah Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf. Anjeun kabeh bakal diuji ku kami tina rasa khauf, rasa kasieun. Nu diakui atau tidak, ieu penyakit khauf nu pangbadag-badag napa aya dina hati urang. Gara-gara aya hirsut maka kadituna aya khauf sieun. Mana penyakit sieun nu pangberat-beratna? Sieun ku poe isuk, sieun ku poe nu can aya isukna can nepi riuhna geus teu ayeuna. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, penyakit nu nyengceum dina hate urang teh bingung ku zaman nu can kasorang koncewang ku zaman nu can karanapan isukna can nepi rieuhna geus teu ayeuna. Eta tapa penyakit urang teh. Lebaran 2 minggu deui geus dader jeung salaki pan. Ditojean salaki tong ngajaro goyang tuh senengkos. Bareng di lebaran baju budak can kaleuli jeung eusik kaler kosong keneh jam meuli ku macan aya 2 minggu deui geus dader parasea. Tungtungna loba pan jalma nu berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian ari puasa teu milu lebaran hayang miluan. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian saur jam 3 geus buka jam 8. Aya nu kitu di aya. Ieu penyakit otak, penyakit hate eta. Sok pensiun lila-lila keneh geus riweuh pan ti ayeuna. Gasim kuring boga jamaah di Jakarta. Kemari mah curhat manehna Pak Ustaz. Ada apa? Begini Pak Ustaz, saya mau curhat. Curhat naon? Kan sebentar lagi Pak Ustaz saya ini mau pensiun Pak Ustaz. Oh, terus saya harus bilang oh gitu. Begini Pak Ustadz, kalau saya nanti pensiun bagaimana saya membiayai anak istri Pak Ustadz?
Ayeuna mah abdi Pak Ustad masih kena usaha, masih kena dinas Pak Ustad, anak pamajikan hayang naon teh kabalikeun bae Pak Ustad. Tapi kalau nanti saya sudah pensiun Pak Ustad, bagaimana saya membiayai anak istri Pak Ustad? Ari bapak ira pensiun nya kurang lebih 2 tahun deui Pak Ustad. Pensiun 2 tahun deui geus riweuh ti ayeuna. Tungtungna pensiun can datang setruk geus datang ti heula. Ta eta penyakit urang teh Pak. Tah sim kuring mah Pak. Kan saya tinggal di daerah Danau Lido Cigombong Bogor Pak. Daerah Danau Lido Cigombong Bogor. Berarti perjalanan ti dieu mah sekitar 320 km Pak. Bogor arah Sukabumi, Danau Lido. Jadinya tinggal turun aya Plang Ponpes Miftahul Ikhlas dari jalan raya 50 meter pinggir danau. Aya rumah lantai 3, mobilna 5, Land Cruiser B453 SI, Kijang Innova, Polko, Polbaki aya lapangan badmintonan, kolam renangan. Ta eta imah pacamat eta mah kalurah. Imah camat eta mah. Kuring mah pas pinggir danau pisan. Ngaranna ge daerah danau. Danau Lido situ Pak. Deket SPN Lido. Danau Lido. Loba tukang useup di sim kuring mah. Percis dia loba tukang useup. Tukang useup aya? Tah dengkeun tukang useup. Biasana lamun bapana resep kana nguseup, eta teh sok aya nurun ka anakna salah saurang mah. Resep kana nguseup. Eta di sim kuring loba tukang useup. Bapana burit-burit balik useup eupan jejer esotkeun datang anakna. Mau eupan mau jejer cek bapana rek mana sia? Sip 2 Pak. Sip 2 si Pak pabrik wae. Naon nguseup hujung sia nguseup ka ditu. Ngan engke di mana sia nguseup menang lele dikeun ka bapak. Kunaon kitu Pak? Urang pepes pais. Manya Pak lele dipais cek anakna. Lele mah ngeunahna digoreng atuh Pak. Cek bapana pais jangan cek budakna goreng Pak. Cek bapana ngeunah keneh dipais cek budakna ngeunah keneh digoreng. Lila bapak nak keheul dasar sia budak blongon ngalawan ka kolot. Cek anakna dasar bapak belegung ngalawan ka anak. Anak jeung bapak dardar para sia datang pamajikan aku naon atuh ieu teh anak jeung bapak dardar para sia. Era atuh ke tatangga era marebutkeun naon kana teh. Marebutkeun naon sia teh Kang. Eta mata budak mana? Naon? Manya lele digoreng. Lele mah ngeunahna dipais atuh mah. Cek pamajikanna ari lelena mana Pak? Hengke lamun meunang. Lelena can aya geus riweuh ki ayeuna. Percis masyarakat teh bekadesnya. Anggaran can turun geus diweuh ti ayeuna. Ta eta penyakit urang teh Kang. Gara-gara hirsu aya rasa haum dina hate urang. Ibu boga pamuda, bapak boga pamudi, rek karawin padriwuh ti ayeuna. Kurang teh rek kawin cek pamuda. Lamun kawin bingung ke boga pamajikan, boga ayeuna. Pamajikan teh kudu diparaban, kudu dimahan, kudu dibajuan, can ke ngalahirkeun ngandung parisa ka dokter, ngalahirkeun aduh biayana ge sabaraha coba ke boga budak, budak teh ban kudu diuruskeun meuli majuda, meuli susuna, meuli pampersna, gede saeutik disakolakeun, meuli sapatuna, meuli tasna, meuli bukuna, meuli seragamna. Aduh aing biayana ge sabaraha kawinan can rieuna geus ti ayeuna. Eta penyakit urang teh tungtungna mah jomblo we jomblo. Aya nu kitu di aya. Aya pemuda aya. Ieu pamudana mana ieu? Hah, ieu mah pemuda 45 doang ke beoge. Eta ibu, ieu dengekeun lamun ibu boga anak muda tong loba pikiran. Tungtungna bobogohan we terus aya dikawin henteu. Ahlis niyataka fa inna Allah bihasabi niyataka luruskeun lempengkeun niat. Sabab Allah ningali naon nu aya dina hate anjeun. Tong loba pikiran heupan Pak Ustad abdi mah rek kawin teh can bogana naon, moal bogana naon lamun teu kawin. Justru pun hayang bogana naon kudu keur kukumpul heula moal waka kawin, iraha kumpulna. Justru moal kumpul saeutik beulikeun kana ieu cek kolot baheula ge moal aya jalma beungar lelengohan betul. Justru kumpulna rumah tangga mah, kumpulna harta mah ketika engkau geus rumah tangga. Karasa kusim kuring sok taroskeun ta Kang Ustad Wawan. Eta Kang Ustad Wawan keur can boga pamajikan bogeun imah teu. Teu
kenapa? Begitu boga pamajikan boga iman. Berarti kumpul na harta teh ketika engkau geus rumah tasawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Eta jaminan ti Kanjeng Nabi kawin ku anjeun awewe teh datang mawareje. Karasa ku sim kuring ge boga pamajikan, pak beneran pamajikan sim kuring teh awewe euceut. Bedanya kerjaan boga pamajikan mah kuring teu boga taneuh sajengkal-jengkal acan, tapi kenapa begitu nikah boga pamajikan kabeli taneuh gara-gara saha? Awe hidup awe hidup tak kitu kaluarkeun sorana mah so sim kuring kerjaan kawin pak teu kajieun imah, tapi kenapa begitu nikah kajieun imah gara-gara saha? Hidup awe hidup. Awewe teh datang mawareje kerjaan kawin teu kabeli motor geus kawin kabeli motor gara-gara saha? Awe hidup awe hidup. Jadi eta tah nu mawa rezeki teh eta ieu tah lain batu ali lain ayeuna janda bolong lain nu mawa hoki teh pamajikan makana hepa. Lamun ayeuna bapa beunghar sagala sugih sagala aya sagala boga tong sombong pak asa menang aing sorangan nepi kana lipak tengah hargaan ka pamajikan. Sing inget pak, di balik kekayaan, di balik kesuksesan bapak ada seorang istri yang menjadikan bapak menjadi kaya. Betul bu? Hidup ibu-ibu hidup. Makana ka bapak-bapak lamun hayang leuwih beunghar kawin deui pak. Satuju bapak-bapak satuju, ibu-ibu satuju, enggak sih masing-masing atuh. Boga pamajikan hiji beunghar komo dua berenang. Bahkan eta mah jang nu mampu, tah geus aing ngobrolkeun nyandung teh pasok mararonyong ibu-ibu teh. Baralik we hiji-hiji ngobrolkeun nyandung, eta mah jang nu mampu nyandung mah jang balik yang kiai apan kuring ge loba nu mamanas teh pak kiai deui mau balik deui biasana kitu lurah nu mamanas lurah deui mau balik nu mamanas mau balik deui sia disebut torolong ajengan ku batur mau balik telepas dia mah jadi ajengan mau balik emang naku manya mau balik pamajikanna hiji eta bawaturan kuring rata-rata kitu opat siga kuring atuh kuring mah pamajikanna opat. Emang aku nakit kumaha kitu lamun boga pamajikan opat apa kana mah tidak bisa disebutkan enakna dan nikmat makana boga pamajikan opat mah tidak bisa dibayangkan indah dan seninya itu cek kuring teu bisa dibayangkeun indah senina ngeunahna teh ayeuna ngorah keneh kumaha lamun rumah tanggana awet nepi ka kolot engke aing geus aki-aki bakal digulung ku opat nini jabagari kabeh opatanana ngajajar nopor sirona Allah siga kareta ngajajar makana keun eta mah jang nu mampu hadirin rahimakumullah ieu jalma nu cager hatena teu sieun ku zaman nu can kasorang teu honcewang ku zaman nu can karandapan sabab yakin al-ghad biadillah urusan isuk mah tanggung jawab nu penting ibu bapak ibadah sing getol usaha sakamampuana budak sakolahkeun pasantren ke senang ngaji pak lamun geus kitu yang sing yakin entan surullah yang surkumullah mun urang cicing dina jalan Allah tong keung tong sieun Allah ge bakal nulungan ka urang da ngeunah bapak boga pamajikan pandai syukur ka Allah nikmat je salakina murid-murid balik usaha tapi di mana-mana balik usaha tapi ka imam assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang datang mohon capek Kang atuh capek sakati calikela ngaletila Kang ja cai mah aya tuh di bujur heula cai na sekarang cek salakina mah naon ka dieu heula naon aya obrolkeun sinarian obrolkeun naon lain mah naon bapak teh usaha teh teu hasil naon Kang bapak usaha teh barang bawa sekali lagi Kang telingaku mendadak tuli hari ini lain mah naon ngapurannya naon sing Rido bulan ayeuna amaku bapak moal dipambelikeun baju anyar
sing ridho sia bulan ayeuna ku aing moal dipambelikeun kongkorong anyar lain teu hayang da geuning kumaha usadekeun teureut sing ridho sia bulan ayeuna ku aing moal dipambelikeun sendal slop anyar da mamamun hayang sendal slop teh kudu sapasang bae teu bisa nuntut sing ridho nya awewe pandai syukur awewe anu hatena cager salaki keur pusing lain mah pusing kumaha ngajawabna ya Kang naon ulah ngobrol gitu Kang kunaon gitu lamun akang ngobrol gitu teh mama sok nyeredet hate Kang kembali Kang mama ridho tadi pambalikeun baju anyar sendal anyar ridho Kang nu penting mah akang ulah ninggalkeun emak swear Kang aman rumah tangga aman isukna salah kina balik deui ti pagawean mah naon deui Kang sigana urang isukan mah bisa ngejo bapak can menang duit kudu kumaha urang isukan barang hakan jaba beas awewe nu pandai syukur hatena bersih cager hatena salaki pusing lain nambah pusing kumaha ngajawabna ya Kang naon mah ayeuna mah urang sarewe Kang di masing tibra terusan isuk teu boga beas makang lah kumaha isuk teh da isuk nangis kana ieu mun nya urang isukan teu boga beas Kang mikirna urang isuk we Kang ngarah teu lieu ti ayeuna paneuna beunannya ngeuna ieu mah jalma anu gering hate mah kitu salaki datang teu barang bawa puting-puting di tojeran hudang seteh udin hudang itu kan urang mah bisa ngejok ieu mah tak kasih ijah 2 letter mah eta kumaha pek lamun keur mikirkeun beas maot coba hayu aya nu nyaho urang isuk bakal hirup Pak Bu aya nu nyaho urang isuk bakal maot kumaha pek lamun keur mikirkeun beas maot coba hayu naotak teh aya 2 letter nyaho dicabut nyawana ku malaikat asupkeun ka jero kubur ditanya ku malaikat jero kubur mara buka kadiana malaikat 2 letter salah ngajawab beuneunan alqad biadillah urusan isuk mah tanggung jawab Gusti mudah-mudahan beres ieu acara hate urang sing dicageurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ketika hatena cager maka ilmu iman bakal nempel dina hate urang amal ibadah urang bakal mi'raj ditampi ku Allah sate acan ditutup mangga aya pembangunan masjid soalnya kan kades mangga sorban palidna